Hangis teh mending bantuan aing dia yud yang ngilikan ke belah mana tah dia aing dikanu si Irma heula. Nah, dia open BO, nuduh bae dia. Hangis teh berapa kali? Juang deh malah balik antar aing heula. Ka mana? Ka desa. Geus. Yo kana eta tong elong meurnya. Kudu kumaha eta Pak? Geus kieu ge urung, kayak urang babarengan jeung Babaen, umur 12 tahun. Ciri-cirina jangkung, puru, hideung, jeung jeruk deui nya. Ieu jang bukti bahwa mangsa laporan ka desa. Rek laporan ka Polsek ge nah bae. Aduh, Gusti, kudu kumaha deui ieu. Di kamari sutan-sutan tapi mu keneh bae. Geus laporan segala macem ka polisi can keneh panggil bae. Ari madun kunaon, geus budak leutik ngarang bae jeung sekolot. Ih, dia tuh ngarak cerik mah dia lain budak leutik lain kolot tak kabeh geus musibah mah. Teu bakal ceuri. Ari kitu jeung cari kanaon. Kapan dia nyaho dia di kamari sutan tanpa keneh bae aing rariang ieu kudu kumaha boa. Geus di kancan ka lembur batur. Tanya tak kana si Irma tak kana saha tak sugan nyahoeun. Hangis teh mending bantuan aing dia yud yang ngilikan ke belah mana tah dia aing dikanu si Irma heula nanyakeun sugan satamanggi. Geus burung aing ngilikan ke belah barat engke. Hangis aing kanu si Irma nanyakeun. Aku suka Diana. Aku sayang Diana. Assalamualaikum Irma. Waalaikumsalam, enak Mbak Dun. Tulungan Irma, Irma. Yuk. Tulungan naon, ngomong nu jelas geus sapotong sapotong dan perasaan Irma teh dipotong-potong. Si Uten di kamar dia balik-balik, Irma emang mandi si Uten henteu. Kemana kitu si Uten? Ari kitu si Uten kunaon teu balik-balik kumaha tadina. Kesempatan aing Irma. Atau kapan kamar si Uten cenah ngomong kana malam si Uten teh, bogoh kana Irma nembak Irma ditolak, makana mah enak warek kabur ke balik-balik. Kok nyambung kana Irma sih? Atuh kumaha yen Irma ieu angis gila. Baik. Jangan Mak Dun. Hei mama bang tulungankeun aing kumaha ieu si Uten kabur teu baik-baik tah gara-gara si Irma. Dia Irma yang sering Mak Dun dia pamali. Tis mama dia malin kitu eta tah cenah si Uten teh balik-balik. Lo kumaha sih tadi nama? Tah gara-gara si Irma nolak si Uten, jadi si Uten kabur ti Ima. Pan eta malin ditolak Mak, encan dijawab doang. Heh, geus pokokna mah si Mama jeung si Irma kudu manton ngelikan si Uten. Soalnya gara-gara si Irma nolak si Uten. Kumaha ya cuma? Terus saya burung mama urang bantuan Mak Dun karunya dasar mah anak hiji-hiji lah, usah lakina deui. Heunya, mun aya salahkeun bisa nyeun deui anakna. Sanajan leungit hiji ge. Ucing meureun aing ya sampai boga anak loba kitu. Mak Dun mah teh jelas. Geus pokona mah aing mararia pokona mah darah kuduan kudu mantuan aing hiburan ku hari ngelikan si Uten. Woi, cos. Naon dia cos-cosan dia hayang di encos dah ku aing dia. Oh, nggak dia hayang tah. Yo, hayang tah. Dong aing jubur dia mah budug tah. Alah, dia ditongengan mah ku aing ngacah dia. Sanajan dia sataranjang aing hara najis dia mah teu normal meureun. Geus ganeng dia manggil si Hamdan teu. Ento. Geus, hayu mending antar aing nangan si Hamdan. Ayo orang. Hayu urang. Eta budakna naonan deuleu. Woi, darena naonan barang-barang tutumpakan. Kan BO darenya. Saha dia open BO, nuduh bae dia. Eta dia buktina ditindihan si Adon dia. Kudu mah aing labu si Adon kalau nindihan aing di boloon. Kumaha teh sengaja mah? Lah dia bisa bae ngeles nama. Coba dia Adon hudangnya berat aing Ya jaker ngeunah. Aneh berat. Tuh boloon ya Don. Eta naon dia tanu nonton tah. Gedang deh mah. Si goblok naonan dia nenden gedang dina eta kapeh jeung bonteng dia. Yo dia tak percaya mah yo, tah deuleu ku dia. Si goblok naonan dia nenden gedang dina eta kapahili ka jeung bonteng dia. Ku aing menang maling tadi jeung indung aing nyayur. Pantesan dia tadi kana jubur yang nonjok.
Terus dari ulah hari buat ayo mending ilikan si Utem dari jengaing karunya si Madun dia cerik bae. Mana usah lakian. Mana salakian bisa nyieun mau mau lilikan sayo. Oke. Aing kemarin ada polisi. Si Utem leungit di polisi meureun. Aing nanya ka Madun lah. Mana ini? Jangan dia. Nang yuk. Antar yuk. Mana? Masya Allah dibayar kan ku aing. Ai, Tuh, hayu ke mana? Oh, diantar yuk. dibayar ku aing. Yuk, hayu. Detore ka panaon. Penting sayu ngesin ke mana yuk, hayu. Ya ayo. Aduh, aing ke mana deh? Nya orang ini kan geus kieu lah. Atuh teh nya mah ka mana tuh urang? Kalau mau batu bayu, cuman ayah bikin sumput ukuran dah. Ut mah, ut. Madun, lu teh bawa polisinya. Saha dia nu ditolak ku polisi? Nek naon nyambungkan atarasi, Madun. Aduh. Kami nanya ge, si Utem dibawa polisi tah kamari. Saya ngomong di rumah torek mah. Iya di sini mah yo nyambung kana korek di pentar ku aing ya, tarang dia. Coba Irma dia tak coba nembalana coba bisa teh eta. Sahaji nu dibawa ku polisi. Si Utem dibawa polisi tah. Ayeun si Utem teh kamari teh balik-balik ka mana bawa. Oh, pajarnya dibawa ke polisi. Oh iya nya aja dia nyambung dia ngobrol si Irma sama dia. Oh iya nya. Sama ke kuah dia. Ih, Ih, hese ngobrol di jelema budeg torek nangis Irma mah he urang ngelika sudah deh. Madun udah mendingan laporan ke desa. Ku aing kamari geus laporan ke Pak Babin. Hari babi naon Madun? Eta dia Babin mah polisi, dia kamari aya ka dieu, dia aing geus laporan ke polisi. Oh eta malen deui atuh. Kan urang mun ka desa mah bisa aya nu ngabantuan urang. Geus burungnya aing ka desa heula nek laporan sudah nang bantuan aing ngajak si Kiwong heula. Geus dari burung, dari tangguan bae burungnya, di dia ka aing baik di ka dia. Istirahat nangguan di dia. Karum ka dieu. Ka burung ayo. Wang, kemana dia orang ya anak? Nyaho aing ge, geus mending balik bae heula yuk, jangan gahor. Ayo rong balik. Ka mana si Kiwongnya? Oh, ada itu si Kiwong. Kiwong, ke dia lagi dia. Non, Kapan gitu dia si Utem? encan pugu mah. Ieu kami tiluan yo, geus karanca kalasi, ka leuwih bunar, ka girang, ka barat, ka timur, eueuh teu panggi-panggi. Hangus burung gara-gara balik. Kiwong udah malah balik antar aing heula. Mana? Ka desa. Nek naon? Aing bikin laporan si Utem leungit kan. Geus saya burung. Saya kalau orang dan balik kan. Assalamualaikum. Salam. Pak, Iya. Pak, ibadah ngalaporkeun anak kami Pak teh uwi-uwi. Terus beradin kan gitu. Terus tiludin kan kadira teh uwi-uwi. Ada gitu yang sabar leungit nah. Ari jangan mentas dokor Pak, di warang ngalah sulu. Ente uwi-uwi dia sampai kuari, bisi ku kelong doang. Waduh. Kumaha laporan ka polisi nah ku kelong mah. Duka ku kelong bisi ku cocokel gitu Pak, makan lagi ka dieu laporan kan Bapak. Eta nu sabar anak nah. Anak kan hiji-hiji lah Bapak, ya usah lakian, di dalam lakian naman bisa nyieun deui. Anak hiji leungit baju musalakian deui. Terus kumaha ya? Sarana namina Namina Utem. Uten. Umur? Karek umur 12 tahun. Jangan segede. Duh, gede ge Bapak hok, eta hiji-hiji lah anak kami Pak. Ciri-cirina kumaha ciri-cirina? Ciri-cirina jangkung, kuru, goreng. Sigat yang telepon we sia mah. Tah mah ciri-cirina dong kumaha ieu jangkung ya. Jangkung, kuru, hideung. Oh, Goreng deui. sigat yang listrik we tah mah. Bapak tapi kitu aja hok, eta anak hiji-hiji lah. Irung mah bagir dah. Irung nama ngalekot kan, jangan tapi jak kebo. Geus berapa ya? 3 poe. Hidup Pak kali lah Pak, aduh kok kata Pak hiji-hiji lah anak kami Pak. Oleh sampai bilang ke timur. Terus laporan kumaha ieu ka lapor kepolisian ka urang ieu ka polisi saya kena.
Cewek burungnya lengitnya jam 12 burang Nah, ngalah sulu. Pakai baju na terakhir pakai bajunya abu-abu itu Pak. Ada rombengnya baru long seliti. karena bau monyet lain. RT sebeja RT nggak? Entos Pak, entos laporan ke PRT kemarin di babak kababah entos laporan, cuman kurang real kan can kades sama kumaha teh Pak. Oh benar. Karena linmas sih nggak sebeja nggak sekali linmas nggak. Kali Mas geus kasa kabeh masyarakat geus masuk kulibak kampung Jakarta teu pangibangi sama dua. Dulu pakai ingrenya, bang bola deh, pakai nyiru, pakai tampah doang tuh kayak orang madeng, doang enggus. Doangan eta Pak kelong meulnya. Duh kudu kumaha eta Pak? Meski ya burung, kayak orang babarangan, nimpa babin, orang teangan burung. Perlu pakai iya orang sekalian, yang menerima nimpa babin sa, kayak orang pukul, kayak jahat. Orang babarangan yang anak, bisa dicai muncul muda. Buka eta pokona mah terakhir jalan suruh teh. Teu we dia sampai kuari. Nah, ibaratnya kurang ditulis dianya, laporan diterimanya. Nama masa aslinya Mandun. Mandon. Umur Itu mah geus 22 lah. 22. Lalakinya jelas tuh. Ini kaya atas tuh ya teman gua. Laporan kelong. Kampung jalannya RT 9 RT 4. Anaknya salah jarana Uteng. Uten, umur 12 tahun. Ciri-cirina jangkung, kuru, hidung, berjing hirup dirinya. Goreng. Tambah goreng, yang listrik ya. Terus dia kalau bisa udahnya, kali mas udah, berarti nggak ke desa. Jadi solusinya orang kayak di desa, jeung limas, jeung babinsa, kajaha, orang tetengan bebarangan orang jaha, ya. Supaya mereka panggil tanah kita. Kayak gitu nya pernah. Ya siap kela ya, bawa ina ya, laporan ya. Nah, ieu mah laporan geus tarima ku pihak desa. Sampai surat ieu jang bukti bahwa menges laporan ke desa. Rek laporan ke Kapolsek ge nah bae. Gimana ya? Udah pakai bungkus kejonya. Nah, ya. Ya. Nyantos satu Pak, gitu nya pernah. Ya, mau tapi kami di mobil enggak pendaknya namanya. Ya, Pak. Nya hidung, nya kuru, leungit deui. Ya, Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Irma. Geus hayu geura urang ka konyak sugan bae anu mangdi di koncan. Geus hayu burung kabicang si pancasnya. Kami yang si bolot. Geus hayu geura. Urang kon barudak. Boncos, hayu geran antar aing. Neangan si Utem kali berkoncang. Ayo orang kayak orang ayo nyokot nonton heula. Kalau geus geura aing nangguan. Oke, tungannya di dinya. Geran dia. Kucing meureun aing ya bro anak lo. Ayo, jajan tak. Eta. Aduh, ke si Madon jangan ka mandi ieu nya. Ieu mah ka mana atuh Madon kami ge teh nyaho. Mama kalau berbatur bae atuh bukan aya ge berbatur di sini pian kurang da. Yuk, siap. Langsung balik. Yuk, Langsung balik tuh kan. kita balik. Mas burung gara-gara balik goblok. Kurang deh bolak balik. Jos. Boncos boncos tuh.